Dina Dina hiji poe dicaritakeun keluarga Malin Kundang keur ngarencanakeun ngarobah nasib hirupna sangkan leuwih alus. Bu, urang ngarasakeun hirup urang teh beuki susah pisan. Mohon, tapi keur abdi mah nu penting urang sadayana kempel jeung sarehat. Nyamuhun ari eta mah, alhamdulillah. Ari maksud Bapak teh naha gitu? Bapak aya maksud nyilari pada melar anak tapi usaha di negeri pentas. Naha Bapak teh bade usaha di damel di mana? Bu, pokona mah Bapak bade ngilarian artos nu seueur nu tiasa kanggo meser kaperluan sapopoe. Terus naha si Malin Kundang angker lamun Bapak teu aya di bumi. Sementara ibu heula anu ngurusan manehna. Nuhun atuh ari kitu mah. Akhirna bapakna Malin Kundang incah bade milarian artos kanggo minuhan kaperluan keluarga. Bapakna Malin Kundang ternyata tak aya kabarna sampai 20 tahun ka tukang. Akhirna Malin Kundang nuges dewasa boga pikiran bade milarian nafkah ka negeri pentas. Malin Kundang pamitan ka ibuna. Malin gaduh pikiran bade milarian nafkah di negeri pentas kanggo meser kaperluan sapopoe. Naha bade kemana deui atuh si Bapak oge kan teu aya wartosna sampai ayeuna. Muhun Bu, sabab di kampung orang teh teu aya nu bisa diharapkeun. Nya upami maneh geus boga tekad kitu mah nya mangga tuh. Malin nyuhunkeun pangdongana ya Bu. Mohon didoakeun ku ibu sangkan maneh sukses. Hatur nuhun Bu, abdi rencana enjing bade angkat sareng si Bardi. Oh, si Bardi nu jadi nahkoda kapal nu sukses teh ya. Upami bade pamit, si Bardi oge bade ka dieu heula. Assalamualaikum. Mohon Bu, abdi bade pamitan nyohonkeun izin ngajak si Malin ngarantau milarian artos. Mohon atuh ku ibu didoakan mudah-mudahan sarusnya sadayana. Ibu abdi bade pamit heula. Assalamualaikum. Mohon Bu, abdi bade pamitan nyohonkeun izin ngajak si Malin ngarantau milarian artos. Mohon atuh ku ibu didoakan mudah-mudahan sarusnya sadayana. Ibu abdi bade pamit heula. Akhirna manehna ngarantau. Malin Kundang jelmana teh rajin pisan, jadi cepet sukses oge. Kapal nu Bardi tambah rame, tambah laris. Jadi Bardi jeung Malin sukses pisan. Tapi na hiji poe kapalna si Bardi dirampok. Kabeh jelma paraeh ku rampok. Ngan ukur si Malin nu salamet. Manehna nyamuni di pojokan kapal. Hingga akhirna si Malin turun di hiji pulau. Manehna sukses soalna getol jeung gigih. Malin ngagaduhan anak buah nepi ka jumlahna langkung ti 100 jalmi. Manehna nikah jeung gadis di desa eta. Dina hiji wartos, Malin Kundang mangkat ngalayar naik salah sahiji kapal nu manehna anu ageng pisan sarta endah. Pas nepi ka hiji desa, nyaeta kampung halamanna. Warga di kampung eta teh geger. Kabarna aya kapal nu bersandar kadangu ku Bu Fatimah. Tatanggana ibuna Malin Kundang anu sami-sami dagang di pasar. Atos ngadangu kabar teu yang di pelabuhan kampung urang aya kapal nu agung jeung endah standar di pelabuhan kampung urang. Teu acan, naha eta teh kapal anu saha? Eta kapal teh anu si Malin Kundang, anak ibu Tea. Naha kitu si Malin anak orang teh ya. Alhamdulillah akhirna si Malin teh uwih. Hayu atuh urang ka ditu. Hayu, ayu nanya. Mangga. Bu Fatimah jeung indungna Malin Kundang angkat ka pelabuhan. Indungna Malin Kundang takjub ningali kapal nu ageng jeung endah pisan. Teu lila katingali si Malin turun ti kapal bareng pamajikanna awewe nu geulis pisan. Indungna ngarasa yakin yen eta teh anakna, nyaeta si Malin Kundang. Malin Kundang turun tina kapal. Indungna langsung mapak.
Ditingali-tingali deui leuwih deket. Aya urut goresan di panangan katuhu lalaki eta. Indungna tambah yakin bahwa eta teh anakna si Malin Kundang. Malin Kundang anak king, nah anjeun mio sakitu lamina, mani teu masan kabar ka ibu. Awewe tu nyaho diri, gegabah pisan menangka jadi indung kuring. Eta teh indung anjeun. Lain manehna mah ngan saurang pengemis anu nyangka jadi indung kuring, supados menangkan harta ti kuring. Tong kitu atuh, teu benang kitu ka indung sorangan. Manehna nu ngalahirkan jeung ngurus urang nepi urang jadi siga kieu. Tapi eta awewe teh lain ibu urang. Ibu urang mah jelema beunghar. Tiga tuh siga kitu pengawal tulung Heh, maneh. Awet kalau nu goreng patut, tong deket-deket ke juragan urang. Eta juragan teh lain jelema sambarangan. Indung Malin Kundang sedih jeung ngambek pisan. Manehna henteu nyangka anakna bakal barobah jadi budak anu doraka. Nugi kaambek indungna anu beuki ageng pisan. Teras anjeunna nadahkeun panangan bari nyarios. Duh Gusti Pangeran anu agung, lamun leres anjeunna anak abdi sumpahan manehna berubah jadi batu. Henteu sabaraha lami, saterusna angin kenceng datang. Goncang sarta badai dahsyat dongkap ngancurkeun sakabeh kapal si Malin Kundang. Sanggeus eta, lalaunan awak si Malin Kundang barobah jadi kaku, jengker, sarta lami-lami akhirna ngawangun barobah jadi kaayaan hiji batu karang, nugi nepi ka ayeuna.